Gua aing keur ngarit. Jangan gitu kamu. Lu saung darat tuh kalau itu. Puasa juga begitu salah. Gua aing keur ngarit. Tanya deh. Kudu hartian sirup mah. Aing nggak lulus amat pak mah. Padahal aing keur penting daharna 2 piring jeung kerupuk lada 2 bungkus. Lalu lulus budak kemana dia ngabaturan aing. Dia kemana be aing coba dulu. Be pugun mah SB aing pusing. Awak aing yo tak lulus. Ya puasa tau. Puasa lah. Terus petol can. Petol kodong selang ujung petol. No. Tas anak cing yuk. Pugun mah di dia cuaca panas. Minyak bayu kemana tayo? Di mana jadi itu bayu? Terus ke dia bayu ke dia. Ayo, HS gitu dia. Ayo wah lalu. Laju dia di mah BSB. Kesana yang keringangan dia. Jauh bae HS orang sih di imah. Wah nggak lulus. Hari dia keur penting sahur tuh. Sahur lah. Batu dahar sahurna. Sahur aing beak 2 piring jeung kerupuk lada 2 bungkus. Hah? Keju 2 piring, kerupuk lada 2 bungkus ya bedas dia. Oh aing mah biasana ge kitu setiap penting. Kan dia lulus bae. Nyahoing ge. Dia maca doa teh daharna. Itu aing mah. Salah di kitu mah dia. Ratusan be lulus. Dahar teh maca doa lulus kitu kan awak. Cek Pak Ustad ge. Dahar teh maca doa mah dibantuan setan. Hah? Dibantuan setan? Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing ngangan dia di lembur, celongat. Celongan aing gitu. Ngobrol ke naon dari serius amat. Yo si Sukma ari dahar celok maca doa. Sukma kan dia terus diajaran ku Pak Ustad. Pugun aing pohowong. Yo ku yang diajaran. Yo dengekeun ku irung. Di irung mah teu geceli. Aing poho ku ceuli. Yo doana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabana. Coba baca anu tadi apal tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabana. Amin. Puasa juga begitu salah tadi. Lagi itu. 3. Kan terus diajaran ku Pak Ustad Sukma. Diajaran ku Pak Ustad Sukma.